pasoalan waos jadi tempatna tempat ngobrol gogonjakan waos waos warung obrolan Sunda naon nu diobrolkeun rupa-rupa pasoalan waos jadi tempatna tempat ngobrol gogonjakan waos 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 warung obrolan Sunda. Tanah ini akan dijual. Wah, hei, adio. Gandengan beberangan we. Lain. Ini nanya Nanya, kali tanah ini akan dijual. dijual tanah. Hari gitu kumaha? Lain, orang boga channel soalnya mah aya nu butuheun tanah. Maksudnya kumaha? Urang tawarkeun. Di dia boga channel boga aya nu butuheun. Jadi dirinya makelar. Heuh. Jual tanah ieu. Wah, ieu mah piduhiteun. Oh atuh, tapi geus aya, channel geus aya. Alah, justru dunungan di dia Bener. perlu sekitar hampir 5 hektar lah. Perlu 5 hektar? Tak kieu atuh Cus. Bener euy Yesus ya cek urang mah. Bagi tugas. Bagi tugas Cus. Tugas kumaha? Cus mau sitipkeun ka pembeli. Kayak ku saya ditelepon. Teleponan sabaraha itu tah. Urang ningali heula batas-batasna yeuh. Di mana-na? Mun lega ieu teh yeuh. Heeh. Da urang nek neangan ka ditu ieu batasnya belah manana supaya engke lamun teh mah pembelina datang ka encus. Duiteun ieu. Heeh. Tah urang ke nerangkeun. Kecing urang terangkeunana. Ayo. Kade yeuh. Tadi kumaha? Oh papaitan ti ayeuna yeuh. Papaitan atuh. Yang di dia mah masalah eta emper lah sok. Bener. 50-50 atuh. Percaya. Sama manis. Nah, heula kieu we Cus. Ari pertemuan anak di mana tangke lah. Ieu ameh babaring ke jeung jelema anu rek meulina teh. Pertemuan mah leuwih hade mending di warung waos. Di warung aos. Di warung waos ku sayang ka di telepon. Di kontakeun. Heeh. Kieu atuh. Tadi teh bagi tugas urang mau sitipkeun ieu nya. Heeh. Di mana tempat-tempat batas-batasna. Heeh. Encus mah nego we di ditu. Alhamdulillah. Oke urang ka imah. Kok ka imahnya? Urang ka imah. Heeh. Kumaha engke jadina cingkus kudu. Beres. Kabarna kudu gembira yeuh kade yeuh. Insya Allah ieu mah bakal jadi. Bener. Mana mah ieu jadi kumaha di dieu lamun cek di dieu bokos siap. Aduh, beres atuh Cus. Masalah duit. Wah, jangan ditanya manehna mah. Paingan urang penting ngimpi euy. Mimpi naon? Bener urang mah sing sumpah. Mimpi naon? Ngimpi karagragan menyan bodas. Oh, Bang. Arek aya milik teh cek olah. Jeung sirah teh loba kutu. Wah, eta mah puduh. Lain bener urang mah. Wah. Tanyakeun teh cenah bakal menang rezeki ieu geuningan euy. Kade cing bener cing soson-soson teh usahana yeuh. Aduh, jadi capek gebel ka rada kau. Urang oge atuh. Ai tempatna mah alus bener euy. Wah, tinggali. Lega lah kade teh cenah dia teh urang positifkeun lah. Hah? Urang positifkeun ku urang. Kade ya bagi tugas sih sakali deui yeuh. Urang ningali wates-watesna. Encus mah Mau rek ngahubungi. ngahubungi di wawas kitu. Kan mending di ditu ngeunah. Heeh, ke urang ka imah. Siagan. Heuh memeh ka warung urang ka imah heula. Heeh. Adi tuh heula. Heeh. Adi tuh heula positif teh positifan atuh. Oh, cing positif atuh urang geus ngimpi. Insyaallah lah. Urang geus ngimpi ya. Hah? Urang geus ngimpi soalna mah. Oh, atuh pasti eta teh. Heeh, kade atunya. Siap lah. Ayeuna ka mana heula? Urang naik kuriling lah ka RT ka di dieu heula mana batas-batasna. Kajadi keuna kurang dibere ke urut mah lah. Eta RT supaya Lari geus acak-acakan teh meuni sok hese beberes teh teh. Aduh. Tilas arman teh. Naon eta? Bisa da? Cing. Naon yeti nya? Ah, kuribuh tuh nah. Maribut. Naon deui yeuh? Cing. Naon ece?
Yeti Priyogi Artos. Gampangkeun duit teh. Ini apa we kanu karek nampa duit teh urang kecan make. Moal tuh. Ih. Naon deui? Oh, ece tapi rek ngaleuwihan. Bener gitu? Bener gitu rek ngaleuwihan? Sieun bohong. Antep pula. Munnya oge bakal bisa deui. Priyogi rek ngaleuwihan sabaraha cenah? Cing. Asa puguh we aturanana kumaha leuwihna. Cing. Sanggupeun. Tapi sanggupeun. Mangga wae bade emang asa tong hilap langkungna. Siap? Oh, siap. Nya siap atuh. Ke urang transfer wae. Sok. Siap kade we hilap langkungna sok. Ayeuna ditransfer. Tak. Teh. Rupa-rupa wae sudah we nyaan kan bae. Salah cita apa? Naon? Akang. Euy geuning. Nya ieu apa geuning meuni aduh tilas emam teh meuni pabayata. Supaya emam deui atuh. Wah. Saya pawawan dia. Buka atuh nya. Pawawan. Kayak ieu nya urang akuntan heula atuh kalau Baik tan saya mah. nya. Aduh, euy. Kamal. Nyanyi ka dia rese. Weh, ayo Halo, alhamdulillah cus euy. Hah? Geus. Hah? Kurang teh jadi kieu. Mana? Geus kuringan wates-watesna kurang geus diteangan di mana-na. Apa? Apa? Tanyakeun we. Jadi anu tanah nu ieu mana watesanana? Bae cenah Imanu Abdi udah dieu. Banyak. Wah, hampir 1,2 hektar. Pasti. 1,2 hektar. Soalnya apa daerah eta mah atuh. Kurang tanyakeun. Malah sabaraha hiji atuh mentak capek we. Mentak curang tadi paan urang teh teh maksudna urang mah matoskeun tanya. Dengan spek duka dia. Ya pawawan saya mah. Keun wae lah. Aya pawawan. Keun wae atuh nah meuni. Sok atuh ieu ke anu mah. Sop. Berarti atuh tah. Hah? Berarti Lain meuni asal Ini harain cai. kieu atuh ieu teh yang belah dia. Kumaha tuh lintah yang Lain maksudna kieu ya. kayak kalem geus urang sukses wah. Oh. Gila Jadi ya. kieu. Berapa tadi teh nya? Bisa prak ningali plang tadi. Heeh. Langsung bantu orang bejar ini. Jangan, gitulah KRT. Sok kaleueun. Non. Habis sih rek makan atau tah masih kana pembalatan? Nya bade tuang. Itu atos. Nuhun. Jadi berarti ini KRT nanyakeun pasti dari batas tanah ieu belah mana gitu. Benar. Ayo cenah. Nu bari tanah mah ieu. Tah ieu mah cenah abdi cek Pak RT teh. Tadi sabah itu teh. Papa ieu mah jadi kebunnya cek teh mah. Itu kebun. Bahasanya kebun cenah taman eta teh kitu nama cenah pas sae ieu. Terusnya kali itu tanyakeun kurang teh. Geus beres ka itu ka dieu. Wah, jadi curang teh ieu. Bae masih jadi engke teh lamun ini siap teh meulina. Geus di bel. Oh, syukur Oke, atuh. wah ieu cenah cocok pisan di area eta mah. Heeh. Tapi Jadi engke teh panjang urang, dituduh-tuduh ku urang teh ieu wates gitu. gitu. Geus apa atuh. Heeh. Geus bae kan rek meulina mah soalna mah nu rek meuli mah kumaha di dieu tergantung mun di dia bogo pasti nu meuli nu bogo da soalna percayakeun ka saya apa. Heeh. Ngan kade cus euy. Kumaha? Kanu bogana jeung patatoskeun cing bener. Kumaha di dieu kayak kalem. Bener ya. Patatoskeun kanu bogana kitu ya nih. Saya nu minat gitu. Heeh, eta mah urusan eta mah kan we kumaha di dieu. Ngan harga kade tadi saya tekan. Nah, atuh lamun urang sukses jadi wah. Lumayan tah. Bener ya. Hampir $200-an lah. Alah, saya Bener, sok bagi urang bagi dua. Atuh urang hirup teh ulah kieu wae. bagi dua. Heeh. Batina bagi dua. Nah, jeung saya mah nu penting mah kerja sama atuh. Berarti 600 juta. Apa gana teh? Saruanya. Iya urang. Sarua atuh. Ieu bereskeun heula mah ka dieu mah. 600. Jong soet jong naon. Iya bener ya mau makan ieu teh. Moal. 600 juta. Sok. Heula geus di DP-an acan ieu. Hah? Lagi DP-an moal cenah. Arek.
Arek Aing mah teu percaya ngomongan di dinya mah euy. percaya kumaha saya mah asa kacap oke atuh da aya pangaruhan atuh teu Aya kudu. masalah pengaruh-pengaruh itu bisnis atuh cus. Heeh. Aya apa? Kumaha dibijakeun ai DP-na kumaha gitu. Arek di DP-an manehna teh ditelepon saya teh. Heeh. Ke di DP-an cenah sekitar 40 jutaan makan bae cek saya teh gitu. Dek di DP hari we ieu. Heeh, arek ditransferkeun. Allah, alhamdulillah mun nya teh. Akang. Hah? Nah, itu aya non transfer. Oh, bisa. Sahanya itu. Tina ngeti. Tuh. Ya. Ah. Jadi berartinya. Tos. Aduh, jadi naon ieu teh? Apa Halo mah. Kalem. Akan teker bisnis tanah. Eta DP na eta karek masuknya. Hebat Ya, ieu mah iya, ieu. transfer. Tos heula. Hah? Kayaknya nyai kayaknya sedap ieu. Nya mah mah. Jadi kieu kan rek dibagi dua cerita tadi teh. Ayo sok. Heeh. Nah, ayeuna kan aya DP 40. Dirinya perlu duit. Ya 20. Eta sok. Benar. Benar. Ya Allah, alhamdulillah Gusti atuh. Aduh. Cus ayeuna mah. Tah nyai milik tinggali. Aduh, banyak Allah atuh hayang deupang meuli. Balik Balik naon? Pokona nama hayang ka salon. Walah, Alah, rek salon mah. Hayang selop jangan ke nu sakit. Alah, nu 7 meter ge jangkungna di pangmalikeun. Ya. heeh atuh. Alhamdulillah atuh. Arek ngabahagiakeun pamajikan. Halus. Jadi Aduh. naon batin teh bagi duanya. Bagi dua, jeung saya mah. Tadi perperan. perperan, ya, Urang saya geus mah. capek atuh ngukur-ngukur batas ieu teh atuh. Oh, Tah kitu benar, juga. tapi yakin eta Yakin geus apa? Batas di belah kalerna belah mana? Nah, Kulon, wetan, kidul teh kabeh geus kanyahoan. Geus kanyahoan. benar. Jadi dihitung teh aya 1 hektar, 4 apa 2 gitulah. Tuh, boga DP 20 juta. Alhamdulillah. Urang kamol. Kamu. Geus kitu nya mah. Keur naon urang mending urang ka urang ini teh lah boy. Kemana? Ka warung si Aden urang acak-acak ku urang beli kabeh. Geuleuh tanah warung si Aden teh kitu jeung kitu. Urang acak-acak ku urang cus lah. Keun bae gambar teh sabaraha paling oge atuh. Ngamuk mau urang gantian. Gantian ku urang. Tah kitu. Hai urang ini teh mah ka ditu. Sok kageula ca. Lain mus beak urang mah tadi da bakat ku atoh lagu we kabeh. Aduh alhamdulillah. Ya, atuh kan. Heeh, Eta doakeun kumaha? Ya. Berarti lamun kitu mah cusnya ya geus di DP-an. Geus dibajaan di mana sih? Pangijeng urangna? Geus apaan di warung we ceng teh cek di dieu. Ada bener atuh di warung bener. Awe di dinya apaan ngareunah laluasa di tensi agan mah. Heueuh jeung mana mah cerdas cuy si anak alhamdulillah nanti Jadi urang pan ayeuna urang ka warung. Heeh. Geus ka si Aden. Baban ke urang lah. Langsung Langsung babat gantian we lah. Atuh ini teh kenapa bagi dua we? lain moal ngamuk ke pupuk. Heuh kepancing cenah ngama. Aduh. Dan ningali duit mah jelema mah geus ngamak atuh. Sina ngamuk heula. Jadi ku urang ke lamun misalkan warung si Aden lah ada mah 3 jutaan atuh. Moal. Potongnya 1,5 juta sewang. Moal lah 2 juta Cepat ini. bahasana diganti jeung suhunan-suhunan. Oke, teman lamun geus kabeh. Geus kabeh jadi tah. Bener susah. Ayo ah. Iya. Nih, doakeun nya. Ya alhamdulillah. Jantan atuh. Jadi jutawan atuh. Iya, Mah juragan tanah. Keun bae rek kadunungan we mah. Nah, enak. Nyamannya Nya sok kan doakeun ke warung heula. Nih doakeun nya. Sok didoakeun pisan. Beres. Bae urang mah jadi anak buah kitu bae. Di dieu mah. Duit kan. Aduh, alhamdulillah ayeuna mah geuning salaki teh usaha teh. Inha itu asa bingung mikiranana. Ayeuna ngeti nyieum 40 tapi datang dari 40. Tapi akeun bahaya. 40 jabah leuwihna. Akeun bae salaki mah teh apaleun lumayan. Syukur ieu mah. Leungiteun kuring leungiteun dikamanakeun ieu dikamanakeun sasalih kieu hirup teh Bandungan alam ayeuna Gusti nu agung Sumedang Cikene banjir Jatinangor Torojo teh longsor di Cimanggung menjadi korban kuat pengawasan gitu mulu asa ngangres di hati ya alam geus rusak tapi da janji Allah gitu oge ja Bro.
Ngahulang wae ya aduh. Ngahulang wae atuh Dan. Oh, benar. Aduh. Lain nih kayak ini Iwawan deh teh. Lawan. Oh, ini percis pisan si Mas Darmo. Lancok. Lancok, ya di Jawa nama. Di Jawa rek nyalonkeun. Nyalonkeun. Nih gara-gara kieu. Pokoknya itu keur mangi kesenangan. Iya kok, iya kopi garis. Kopi. Aduh cakir segede gitu mah. Entah segede gitu atuh. Hah? Nu rada gede atuh. Keur ieu nu gede. Ieu teh juragan ayeuna mah. Hah? Juragan. Ke apa? Ieu teh ya, ayeuna mah ngadunungan ka dieu. Oh, jadi kudu gede. Iya teh iya. Ah, ari mah main leutik oge. Nu gede. Juragan cus. Aduh. Hebat aya disangka ayeuna mah euy. Wah, tuh dah milik mah pan anu ngatur atuh. Hirup kudu berubah. Kudu mah cakal ya. Segala rupa. Lain, aduh. Geus ningang dinu waktuna mah pan. Kepanggihnya. Aduh. Jadi teh kumaha teh? Hah? Kumaha teh anu pandai teh 40 juta heula geus transfer Ngus. di nu rek meulin teh. Ngus ka pamajikan saya. Seberapa 40 juta? 40 juta. Berarti Hah? cen dina DP teh. DP nah Heuh DP. Berarti urang 20 lah. Ya, biasa Bagi sok wae dua. bisi perlu mah. Lain. Juta gitu aja kan nu. Menang nomor. Lain menang nomor ya, tinggal ieu tah. Tingali transferan. Den, eta nol. Bisa selek gitu. Heeh, atuh. Nol pas sedak-sedak tingali atuh. Sabaraha M atuh. Kena atuh. Aduh. Iya. Aduh, kopi. Sokan. Kopi. Anjur agan teh dua ieu. Lindungan abi atuh. Lain boga-boga. Jadi menang duit. Wah. Cik hayang apa abi menang sabaraha bi teh? Ya sekitar 2M lah. 2M. Oh. 2M teh. Kopi atuh. Sedangkan harga ti ditu mah sabaraha teh atuh. Bebatieuan. Bebatieuan atuh. Jadi ieu teh rek mere cenah. Kalau eta dina DP ya dina DP nanti bagi dua ada per atuh sih mah. Iya kudu kabagean atuh pan atuh. Gampang atuh. Lain nu kieu dagang engke mah. Ganti itu lah. Atuh. Nah, Eta iya pencoy. Juragan bencoy teh lempel gitu. Ayo mah. Cus. Hah? Urang mah yo janji we lah. non. Urang ngadunungan terus dah urang mah ieu masih halus tuh. Oh nya Alam atuh. duit. Halus ya jadi usahana teh bisaan euy. Nu penting mah bisa diatur ku saya mah. Heeh bener. Cus tingali dagangan cus. Nah, kieu. Alah, Nah diacak-acak gitu. Nah, atuh karena tahu mah ya kuduna geus gede kitu atuh. anjir mau Dalam duit atuh. Itu udah terus di dahar. Itu diacak-acak wae teh. Sanggup bayarna ieu teh bener. Kalem kumaha. Dek ari Ah, bener. Gimana tuang? Dibayar orang mah nyaang tah. Ngilakan tuh. Aduh, Tong hieu dan. eta bubuhan lah eta rek dibeli. Tuh. Gut. Alah, iya. Den, tun bae ieu mah. Dihitung kabeh. Hitung kabeh. Cus, acak-acak cus. Oh, Acak-acak urang. nanti Aduh. ke dagangan dong nu kieu. Itu yang dibayar. Artinya atuh duit miliaran atuh. Berarti urang kopi benar. Ngopi Dibayar. Dibayar. Si gore milik, cus. Nah, gitu. Bener. Pesta urang mah ieu mah. Kopi. Ya kopi ini. Kopi mahal. Kopi mah ieu kopi gelis. Dibayar lah ku saya mah. Gede Tah, perna jeung si ieu mah kitu. Jadi lamun loba duit teh si ieu mah Mang Ucus mah yeuh. Nah, atuh aya rezeki mah ada mau dibawa pae atuh. Bener. Cus. Duit nah. Lain, iya. Menang 40 juta. Ayeuna mah DP, DP 40 juta mah. Oh, 3 miliar. Heeh. Alhamdulillah. Iya, namun hayang nyawa pribatin teh sa M200. 1 miliar 200 juta. Aduh, janji ke abdi tah 400. Oh, buat duit. 400 bareng dipotong DP bareng Tuh 20. sok Baik. 50-50 jeung saya mah. Tuh. Ngarah manyang bagi dua lah. Dibagi dua. Berarti sarua duit teh jeung abdi. Alah, beres hebat tah. Menang kopi. Hebat tah. Alah, Cus. Teu naon, Cus? Hah? Tuh kalem Lain. Ya, Wan. Bukan duit kan 600 juta Wan. Yang dibalik ke naon, Wan? Kela. Duit Hayang itu mah peternakan usahanya. ya. Kan dipakai modal. Arek peternakan. Alus. Berarti 600 juta tak aduh. meni sapi muning saya mah. Wow. Mending Sasatu kaya. sapi muning. Itu saya kemenangan.
Urang mah tibala cita-cita yang boga sawah sorangan. Yang kebonnya. Beli sawah sekitar 2 hektar malah. Nah, aing ge eta di mana sapi pan ku di Angon. Ya di Angon atuh. Nek dibawa ka mana ngagona? Ka sawah. Ka kebon. Ka kebon ka sawah anu. Sawah naon atuh sawah aing beak gencelek kalau Angon sawah segala. Nampungan atuh nu boga sawah da urang di mana deui panamun ka Ya mah meuli muning atuh. Atuh dinya kita meuli sawah Ya, atuh. nah sawah-sawah aing atuh. Apa dia ge muning urang? Ya, saya sawah urang beak kumaha? Ai muning urang di mana barang daharna? Lieur Ya, di dinya nu lieur mah gencelek ah. Udah meuli muning mah meuli mobil atuh ka Loba mobil bisa nyewa urang mah. Bener ipan usaha ternak Mun ya sapi. muning mang kete anakan tina 4 jadi 5, tina 5 jadi 6. Kitu Usum rayagung payu. Rayagung payu Sapi di Angon teh nu alus nama emang kudu ka kebon jeung ka sawah. ka kebon atawa di sawah dia. sawah urang beak ke kuning di dinya kumaha atuh. Nya wayahna atuh. Ayana kumaha dinya. Tapi bener terus bakal beak sawah ke digali. Ya heueuh atuh sok Tapi lamun- tara balik di dinya mah. Diu ka matak teh ulah meuli sawah sih urang geus meuli muning. Nah, urang mun teu meuli sawah dahar ti mana? Tah ke lamun ke ieu muning ieu ngulamprang ka sawah rek dikumahakeun. Ah justru eta aing lieur atuh. Pengkehan. Kumaha? Ulah dipengkek urang mah dibabad sawahna lamun dipengkehan muning urang mah. Loba. Diarit ku urang mah tah. Dipaehan ku aing mah munding na kabesan loba Terus ulah kitu ya. di dinya nu salah. Ieu teh muning urang eta teh. Sawah-sawah nu uing. Beunah atuh make meuli sawah. Atuh make meuli muning sagecek. Lieur sih mah. Lieur di dinya nu lieur mah genceuk teh. Ulah kitu cus ya mah jadi bobaton jadi ribut masa anu Bener kieu sos. Eta karunya muningna ieu lamun dipaehan, karunya ku muningna teh kata nyawa eta teh. Ulah kitu ah. Tapi ngaruksak sawah. Tapi bener, eta mun boga sapi ulah diangon di sawah batur atuh. Engke ruksak ieu bener. Atuh pepelakan uing moal kajadian. Sok beres solusi ari urang kudu ngangon ka mana ku didinya. Ka kebon. Ai urang mun teu barang dahar kumaha tuh da mun teu boga sawah da moal barang dahar. Lah kan jukut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, ya. Aduh, damang. Alhamdulillah. Mang lingi. Aduh. Bos Jenderal. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Aduh. Jos. Ieu nu para kulit tanah. Jus. Tanah. Oh, kopi atuh. Kopi. Ya, Kopi ah. Oh, mangga. Aduh. eta aya tuangan mereka ngaracek. Nah, aneh di dia mah tahu teh. Poya bapak mah teh seueur sahur. Karena Biasa. itu abdi ngahaja rek dibayar kabeh warung ieu. Dibeli jeung warung-warung lage. Oh, gitu. Dibangun ditaekeun tah warung Bisi siaga. rek jilwan ngacak-ngacak ieu tah ngacak. Sak ditampi ya. Nya. Alhamdulillah. Terus ka tadi mah nya? Atos. Nuhun pisan eta DP-na, calon teh nya DP-na. DP naon? DP tanah teh. Oh. Nya. Ya, Kamari nya. teh anu kamari. Oh, nya. Dicarios. Udah, sok babari poho kuring mah. Nya nuhun itu ka terima mah. Atos. Jadi kieu teh. Nya. Nya alhamdulillah ieu teh gawe bareng abdi jeung ieu teh. Oh, gitu. Naon? Ya kan encus. Mohon. Iya. Wawan. Oh, wawan. Ai kapungkur mah pan encus teh sareng Darmo. Dapun lanjut gitu. Oh, gitu. Mohon. Darmo na ka mana? Ka Jawa. Ka Jawa. Mohon. Wih lah cenah aya priyogi do karek nyalonkeun naon nah. Nya. Kira apa? Oh, nya teh. Nya nuhun atuh ai bisnis mah kudu gawe bareng. Jadi kieu teh. Nonton nya. Pak Bos, jadi abdi teh kena janten ieu mah. Oh, nah itu di DP-an mah mungkin terjadi. Lagi upama itu janten, abdi pada ngacak-ngacak itu. Diacak-acak ku abdi mah teh. Nya tangtos eta mah pasti bakal janten. Ai kieu Pak Bos. Kumar gitu diacak-acak, langkung saya mah ku Pak Bos. Ya acak-acak we sadayana. Kapan abdi dibayar? Kalem ai bos mah sanajan teu ngacak-ngacak, ieu modal sabarahaeun di kami. Nuhun. Alhamdulillah. Kalem. Cara salah di dieu mah mata. Aduh. Soal mun di sawah terus jadi engke sia. Hah? Mun di sawah jadi. Engke tadi itu lah. Hapunten ya. Teu sayas. Lain. Bos mah biasa. Gagal terus di pancus. Hah? Oh, di pancus
Oh. Ti Pak Encus, ti Mang Encus. Seur kene periogina. Kurang? Oh, kan tenang. Ah gampang. Sur, peryogi sabaraha Peryogi. 10 hektar. Oh, gitu? Seur. Ieu masuk. Tapi ngemeng-ngemeng. Ngomong-ngomong. Bos mah biasa. Kumaha Pak, Bos? Bos masuk hilapan. Goodbye antir. Ngemeng-ngemeng. Ngomong-ngomong. Kurang? Ngomong-ngomong. Tah gitu. Di palih mana? Ayeuna urang tinggalan, ayeuna. Ditinggalan. Mau ngecewakeun adi mah. Aya tanah jeung mansu gapi nu penting mah ngopi heula we. Oh gitu. Nya waktu panjang kene santai. Waktu we. panjang iya. kene. Jadi kieu mah bapaknya hapunten ieu. Abi berjuang teh di kebujangan keneh jeung Mang Cus teh. Oh gitu. Bapak bos-bos eta teh meser tanahna teh ti. Ti pribados. Ya sareng abdi nu kapayuna. Iya masuk upami anu meser tanah teh, ieu masuk segala langsung beres jeung nanaonna jeung Beres. Salah. Deui mah apal jeung sasaja jeung sapi teh. Wah, Apa wawu jeung sap? wah jeung bangsa Jurik-jurik kuris nu karare itu mah, abi mah. Lain jurik kuris. Notaris. Kulat Notaris. 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 mohon. Jujurnya biasa di pesantren gitu. Wah, ieu mah tuh jual meuli. Oh gitu. Naros Ada kieu. abdi naros. Oh gitu. Bapaknya bilang apa atuh? Gaduh pengalaman. Mohon. Tah, jual beli tanah geuna kumaha pihak-pihak itu para ruguh lah. Oh. Ieu mah sanes mafia, sanes mah uneh ieu mah. Budak ngune. Nya gitu. Sanes putra mafia. Pelantara-pelantara tapi kalakuan itu teu jreg, teu jujur. Tapi ieu mah kieu Pak Bos, sareng Pak Wawan, sareng Pak Bos Panjuragan. Satu acan angkat itu langsung saya mah dieu di acak-acak heula ngarung abdi sadeana. Abdi bayar. Oke deui mah burung diacak. Tong boro diacak-acak, diduruk. Ya, dibangun. Alhamdulillah. Ya, nyalis segera. Ieu teh tanah teh kanggo nyali. Sumuh. Kanggo investasi. Ieu teh investasi. Terus yalah ka ditu nama duka arencana mah bade ngadamel bangunan kanggo perusahaan. Aduh. Oh, cocok pisan. Cocok atuh tanah mah. Posisi jalan? Pinggir jalan di jalan Pinggir naik jalan. sepeda tuh. Posisi was strategis. Strategis. Pelataran saya Sae atuh. Tanah subur. Tanahna subur. subur makmur. Wah, Loh, gemah lipah roh jin. Mantap. Santai. Jadi percaya kuring ayeuna. Ya, Percaya. Ya kieu, Pak. Kapungkur kantos. Bos anu di Tanjung Sari, ngagaleun tanah. Ari mah teh ngabatikeun jeung ieu. Teu. Tanah mah teh bati atuh. Komisi unggul. Komisi mun Sa diberena. sabaraha hari teh komisina teh? 40% ya. Nya. Pada teuing. Atuh urang teuing. Lah, Hah? teu ngabatikeun. Nu merah itu mah. Da Komisi eta unggul. mah kieu kumargi atas si anu bade meser tanah teh nya. Kukuh hoyong tanah di dinya. Teu dipasikeun ku nu gaduhna teh. Teu dipasikeun. Nah, make teh dipasikeun. Da meureun nanya pindah ka mana? Disumpingan ku abdi. Tapi jual mah cetek kitu. Ancam. Ancam ku. Jual, mun teu dijual dia mah cilaka. Ya. Mang cina atuh Aden. Gitu. Jagoan ieu mah jual meuli. Iya, Data. Mele banget. Iya, Pak. Aya di tukangna abdi. Tapi kaituna moal aya tuntutan naon ti pihak keluarga? Teu aya, margi taneuhna anu tadina anjeunna 2 hektar jantin 8 hektar. Namihan? Namihan, mung digaleuhna di Irian eta. Di Irian digaleuhna teh. Atuh aing ka kebon teh 20 tahun sakali. Gitu. Ngalayan. Kada ya ka kuring ge kitu. Intermeso. Kamari ngajual ieu mah. Murah pisan. Oh, Imah badag hargana ukur 10 juta. 10 juta. Lain dikakuringkeun. Oh, yo kamar mandina yang di Ranca Ekek di kota. Kamar mandi di Ranca Ekek atuh. Kamar mandi dan saya kek. Nya, Ari kamar kamar tidur aya di ujung jaya. Di ujung jaya tah. Ari kamar tamu. Tempat dahar. Kamar tamu nama aya di situ aja. Situ aja. Tempat daharna nya, tempat daharna. Aya di ieu di rumah makan eta geuninganan teh. Nu di Sumedang teh dinya tah. Bagus ku nama. Ruang makan eta ruang makan. Ruang makan eta teh. Iya, jagoan. Matak juragan tong salempang. Soal jual beli tanah jeung ieu mah sukses. Bilih bade ningalian ke? Oh, Oh, kedah tingalian. Dah kudu. Kedah pisan. Urang we atuh ka ditu tingalian. Nah, ini ayo. Anu geus dibayar teh ya. Mohon anu 40 juta Geus DP. dibayar. Oh, ayo DP.
DP. Nama DP kan, nama Kayak di lunasan saparantosna ningal kayaan. Seseratanana bari sakantenan ke di. Sakantenan, seserataan. gampil sama. Jadi seorang anu gaduh nama tos komunikasi. Oh gitu. Atos. Jadi sama abdi mah perantara oge sama. Tapi mah diical lamun teu ku urang duanya. Gitu moal cenah. Geus percaya kaduaan ieu. Percaya. Dua galeun sagan. Aya surat naon ieu teh? Kepercayaan. Disebut teh surat kuasa. Surat kuasa. Aya perkawis acak-acak ieu kumaha? Dibayar. Bayar acak-acak deui. Heula. Capek adi ngacak-ngacak we warung teh. Kalem cus. Ayo atuh. Ayo. Mohon ayo balik. Noh yang tinggal atuh. Tinggal heula. Mohon. Nya. Ayo cus. Ayo. Kalem. Aden bisa rek giring ke kadieu nyaksian ka ditu. Milu atuh pan mereka. Nya beberes heula di dieu Aden mah. Oke, ulang acak-acak deui. Pada diacak-acak nyalira mangga. Nuturkeun. Nuturkeun. Ya bos, ini atuh. Siap. Gitu atunya. Ayo Pak Bos ah. Ayo. Iya. Gini aduh, namanya bos. Siap lah. Kembali dia. Kali dia. Kali dia kotok. Jauh. Dalam agung tuh, terus jelas dah. Malah terus ngoplang gitu ya. Terus ngoplang. Cocok. Kantun. Kantun panten beberes nanya. Beres naon teh? Mohon, tapi pada jantan pangitanya. Ya, kapan atas kan 40 juta. Nah, berarti perjanjian anu tadi sareng Mang Jus. Mangga we sareng Mang Jus eta mah. Tenang. Tong hariwang. Masalah money. Nah, geus di wadahan. Khusus kanggo Mang Encus mayar tanah. Mayar tanah. Mari kieu Pak, punten ya. Kumaha? Paling ditu teh, abi teh sareng Pak RT. Ka cenah watasna paling dieu teh. Ieu cenah. Watasna, Bos. Tos aya wak. Kayak orang uling lah sareng abi lah. Terus jelas. Tos jelas. Di paling dituna tuh aya restoran. Terus. Pak kuningan. Alhamdulillah. Iya. Iya. Aduh, ini kenapa dia? Lu iya. Mohon. Lain kira-kira. Tak sare sekala-kala ada tos jelas ya mah. Lain geus. Kalem bos, aya uang dengar. Aya uang dengar. Lain duit. Iya, toplang nek Lain apa? Aduh. Tos. Kalem. Terus Kalem kita. bos. Artos parantos sayogi. Nah, Nah, kantun ka dieu ieu warung abdi ke kurusan di saya. rehab warung ku saya. Warung mah. Lain warung-warung. Atos pokoknya mah beres. Engke aya uang dengar mah. Sanes weting Gusti abdi ge insyaallah aya. Hanu mana tanahna? Iya, eta ieu pelangna. Hanu ya. Mungkin abdi panginten samemeh dibangun nitip we. Tah, Lain masalah nitip-nitip. Ya. Jantan bos, ka ieu mah lah. Lain masalah nitip-nitip. Lu iya. Nya. Percanten. Astagfirullah. Ya. Anu di pelanggan iya. Iya mah lain rek dijual. Atos itu tinggal. Atas jantan. Dijual tanah. Pak. Ieu mah sok tinggal di wae. Ya. Ieu mah. Ya, juragan. Iya teh kuring dagang di dia. Dagang tanah keur pepelakan ngan beakeun beak jeung pepelakan beak dijual matak ditilepkeun tuh. Dijual tanah untuk tanaman. Jadi ieu teh kan tanah ieu teh kan leganya. Nah, Ya mau dijual tanah bagikeun tanah panggung. nah. Sok atang waler atang. Kumaha ieu Jadi urusan eta mah ieu? urusanna sok aja Iya kumaha ieu urusan? Hah? Entong je mangkus. Pan ieu berduaan. Makelarna kumaha? Jadi tanah teh pan diical. Diical. Tapi pan geuning kitu buktina lain. Tuh orang ieu mah. Hah? Ieu kumaha ieu urusanna? Jadi Tanah kieu pepelakan di karungan geus beak. ieu mah abdi mah teh tanggal waler atuh. Teh tanggal waler. Kumaha ieu urusanna ieu? Tadi kan ayah di dia di pilarian teh. Kang Maman, kumaha urusannya abi? Urusan naon teh? Eta teh abi teh terus ditransferkeun. Oke. Ieu urusan can beres ieu. Tenang. Ieu can beres ieu. Ieu kumaha ieu? Urusan tanah. Iya. Nah. Kadi mah kadi. Geus dipajar. Terus dipanjar 40 juta. Nah. Tah iya. Iya. Ieu kumaha ieu? Tanggung jawab. Kan we. Tanggung jawab kumaha? Abi mah atas nuruling atas sok we. Bagi dua. Tanah tuh. Kita mah teu sawe kadi teu dibagi. Lamun teu bener ke saya di ke pengadilan teh. Ulah abdi mah teu. Aduh teu ngiringan. Hah? Teu. Apaan duaan? Da abdi mah rek dibagi dua ge. Itu jadi dah. Nah, itu jadi kumaha ieu? Geus dipake eta pake koyak-koyak. Ari terus ari abi kumaha urusannya teh? Pan kuring tuh.
Ya, kuring teh. Kan duit tak kieu, geus setantar. Atos Kasaha? ka teh euis istrina Mang Ucuy. Tak iya aya. Iya, kumaha? Urusana salat teh da di mah tah. Abdi mah aya di dieu aman. Oke. Kumaha aman-aman kumaha ieu kumaha ieu? Iya, napan abdi oge namun. Ah. Enggak. Yes. Oh, jadi akan teh nabut Nuhun. ka Teh Yati. Aya Teh Yati tah. Abdi kira teh gaduh artos nyarirat. Namun ka teh euis. Iya. Teh euis. Jadi duitnya geus sadia. Jadi geus dia. Atuh aman. Aman atuh itu. Kuring teh boga hutang. Hop. Tuh ah. Maman lumayan 40 juta duitnya di mana? Di dia. Aya di mana? Di dia. Pinjam. Heeh. Di majikan Gus. Panas duitna ku aing dipake poya-poya atuh. Aduh. Aing didinya atuh anu tuh ngobrol. Hop. Ari itu warung kumaha? Tah. Abdi mah ngan ngacak-ngacak tahu. Gantian teh seagan gampang tahu mah. Dirinya sabiji? Hiji. Oh, dirinya. Ayo kumaha ieu? Pokoknya mah ieu teh jahona naon. Kasalon kumaha? Maman ai janji rek ngebangunkeun. Sok we bareng acak-acak. Oh, heula. Diacak-acak. Saha nu pangheulana panglobana ngacak-ngacak? Eta. Urang mah sapiring tahu wungkul. Ini emang hiji. Anu panglobana saha? Di dia apa janji dibangun? Geus heula, pantanahna gitu jadi. Gusti!